Bismillah abdi ngawitan macakeun ieuna doman mugi janten kasaean ulah janten kaawonan. Maksadna ieuna doman ngemutan kanu lalieun hapunten kanu can terang abdi seja ngawartosan. Eling-eling para istri masing nyaah kana diri tutup orat mah sing buni eta teh parentah Gusti. Katerangan tina Quran nutup orat kawajiban pikeun istri anu Islam pameget ge teu kasingsal oratna ka para istri. Sadaya badan tutupan dampal panangan ejeng rarai eta mah wios katinggal upami nganggo raksukan. Kaena sing serba lebar teu kenging ngapaskeun badan eta parentah pangeran ayeuna tos akhir zaman. Seueur istri kaleuwihan nutup badan suka kahayang nganggo acuk dapon nyangsang istri di zaman kiwari. Niru-niru kalalaki nganggo acuk mani nyeksi narik birahi lalaki tesa alit para santri. Kabawa masa kiwari kana aturan parantos lali nutup orat henteu buni taya hukum nu miwarang nutup orat sakahayang nganggo calana pas-pasan. Oratna kapendekan lamun pareng nganggo tudung ngan ukur jadi hiasan. Lamun pareng nganggo tudung pedah harek pangaosan sing hawatos kana badan sing emut kana ancaman jahanam teh tos ngantosan mun urang tos dimaotan.